ulah nganilai batur pedah teka masjid, tau nganilai batur pedah teka tempo di kopeah, tau nganilai batur pedah tengingki ke masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyatet amal batur, bisa jadi haripun Allah aya amal ibadah anu urang teu apal nu disumputkeun ku si eta. Naon cing? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna ge. Pangaosan kieu kaciri. Amarana ibu ngaos kaciri. Tapi aya ibadah nu teu kaciri. Jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang. Tuluy eta selang teh lesot ku ibu teh dipangbenerkeun. Na eudeuh ibu bebeja tuluy datang kanu boga selang ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can bisa. Nu leutik-leutik we gunukeun.